Tadi mah ningali dina berita kan aya yo di Aceh cenah aya santri anu dibanyur ku cai cabe gara-gara kanyahoan ngarokok. Jadi di Banjar itu kan ku pengasuhna. Tapi lamun ku santrina dibere masa batang pengasuhna teh digana moal di banyor ku cai cabe da. Segala jarum coklat oge beukieun pengasuh mah. Da ieu jarum coklat ya. Asorkeun kanu mulutna terapkeun. Tah ku santrina teh diseungutkeun. Mali banyor ku cai cabe.